zohir gunung, paku bumi secara zohir gunung, nomor kedua tangkal kayu, nomor katilu wahangan eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah, para solihin, eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zohir doang. Oh, paku bumi secara batin. Rungkad kajen kumaha kenyan. Rungkad bae. Rungkad Garut. Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh belah bumi. Loh, sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek sadaek-daek sia. Cak Allah, waing Garut disunamikeun ngomong naon sia? Ayo, teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarinci 2 poe 2 peting di Garut, lain pemandangan awal, lain anyar. Terbiasa di Garut. Aju sakitu hujan leutik, tapi cai gede, cai menang ti mana? Ngaborolo menang ti mana teh cai. Brrr. Awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha suara speaker? Dulur, sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluar nyana, banjir di mana cak nyana? Ya hujanna ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teu suara aya. Di ditu aya, di dieu aya dulur, sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo cenah ye. Banjir ti mana jang ngerelek ieu Cimanuk lah. Moal banjir arasup deui. Es cenah teh. Sampai banjir murudul cai ti mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran. Gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna diceplokan indit. Sing hade paku secara zohir, aya paku secara batin. Paku zohir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan. Wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaranna. Paku bumi zohir bae geus dirusak, paku bumi batin rarusak wari. Iya nu paling dahsyat paku bumi batin. Anu penting batur mahararuda HRS dan nama huda. Neuleuh alam, napakuran alam, napakuran makhluk. Anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menit. Nah, eta lah paku bumi secara zahir, secara batin. Mana ku ari pakuna? Aya udang ti penting neuleuh bola. Kiai neuleuh bola kiai. Tak jam 12. Saha? Abdi. Ye sia. Gede ye. Berjamaah di dieu. Kiai yang berjamaah nonton bola goblok. Di lembur sia eta pos kitu. Ya Allah. Awalam yanzuru fi malakutis samawati. Keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih. Lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi. Nyana tercengang neuleuh bangunanna. Beuh. Eta bangunanku gede beuh. Eta bangunanku indah beuh. Eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana. Masyaallah jandelana potongan mana. Ieu modena menang ti mana. Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana. Dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah. Masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh. Nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih. Dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Gimana? Dongeng. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu.
diajak ka imah atut dongeng eta geus sabulat bo eta imah bo eta pelataran bo eta taman bo eta bae sabulan dah geus kakara ka imah ratu kaus ya. Masya Allah diajak deh ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy baby band kemudian Lexus kemudian kabelah ditu na mobil anu urang teu nyaho ngaranna tutur teu nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal mobil jore amat potonganna cek nya mahal non gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho. Aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya. Atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae. Maksudna sarua teu nyaho lah. Urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia. Paling manggih hiji, paling manggih dua, masyaallah kari. Eta mobil-mobil mewah. Dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna, imahna, pelataranana dan lain-lain seperti angge sabulan. Kagoblogan urang teh ya. Neuleuh imah nu sugih, neuleuh imah pejabat, neuleuh kakayaan pejabat, neuleuh kakayaan nu sugih. Dongeng teh anggeus sataun, komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana. Bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng. Bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng. Cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik, lompat deui ka Bandung rada beda deui setik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana. Naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Lain deui. Ieu keur carita di Indonesia, urang nyaba kuari. Nyaba urang ka Uzbekistan lain deui, tiris, nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui. Nyaba urang ka Baghdad, nyaba ka Yordania, beda-beda. Nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal. Maha kawasa Allah. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh. Tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok. Kiai tolol. Tuh, saya bangun hari leka dia ulah. Tuh, Masya Allah, hanya wali Allah lah, anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tapakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri. Maka selalu lapor ke Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin. Sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup, wayah payah-payah bae. Diembung-embung urang hirup, wayah hirup-hirup bae. Diembung-embung urang payah, wayah payah mah payah bae. Diembung-embung urang sugih, wayah sugih mah sugih bae. Dihayang-hayang urang sugih, wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir,
di tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah tuh laut khalaqallah tuh binatang-binatang ti mimiti reungit nu leutik tumbak nu leutik sireum nu leutik datang ka cangkas nu rada gede datang ka siraru nu rada gede naik datang ka manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toet anu toet-toetan naik deui ka manuk jaket trot naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta naik deui terus teu pernah ditapakuran kurang masyaallah ciptaan Allah atuh teu kumaha tapakur mantagna bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut. Aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, iya mah usim rajungan. Nah, nyokot kali itu kotek tangat jual. Oh, iya mah usim cumi set. Neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tanda deui. Lantaran di jero laut ya horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teh nyahoeun, pugu lauk di ditu, urang mancing di dieu. Pan blon eta. Batur mah menang deui nyana mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teh nyaho lebah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalanna oh keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu rieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan atuh mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu kunaon si kadar itu laukna aya di ditu henteu angger sebab kumaha angin masyaallah kari kos kitulah tafakuran geura tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai' tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeunana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran nyana teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu nyahoeun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan sa, buatan si eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masyaallah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan beu asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos ki situ moal bisa naon moal bisa naon masyaallah ilahin jasa teh ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah masyaallah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup, ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba.
dicoba dibere sehat, dicoba deh dibere gering, sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha, hanya dicoba, ja aing kene pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering, coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing kene aing menyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak di ambean kulurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat guys jadi jeung bupati mah tulak cangkeng di dia. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur jeung nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieu. Eueuh pikihan di dieu. Atunya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Mantak kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekannya na. Ambek-ambekan bae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ieu. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mah dieu ti bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teh bener kayak gitu bae pokona mah mah. Amruk. Delekeun yang contoh. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuluy geus asup. Ruruntukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Ente ngajual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jang teu susah-susah teuing jajang dahar jeung jang nginum aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Je, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal beres. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, masyaallah karim, masyaallah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kudu makan keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kukumaha ku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak deui duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jahe masyaallah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Ji atuh di daerah Sepatan, bae daerah Sepatan moal dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa. Ngajina bisa kemudian kitu geus mah tapi gajina bisa ngomongna bisa asup nya ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh pan sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran
Kunaon geurahay ku Mekah, kunaon sih teu tapakur, kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah, jadikeun sebagai dalil. Jadilah dalil. Aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh geus wa kullu hadisin lahu soli, setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tatadina mah eueuh ku ari aya. Setiap anu aya tatadina eueuh berarti anyar. Geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz. Artina tahayuz aya menggon. Kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman, ngabutuhkeun kana tempat. Hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang, tempat ngaranna. Urang butuh jang cicing segede urang, tempat ngaranna. Setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar. Ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa. Setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar. Langit aya tempatna jeung aya masana anyar. Bumi aya tempatna jeung aya masana anyar. Sebab tatadina alam ku ari aya al wujud ba'dal adam. Adam sebenarnya mah. Geus ieu teh ku ari jadi dalil. Dalil kana ayana Allah. Allah mah teu katerapan ku zaman, teu katerapan ku tempat. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis. Mulai urang rada nyanyayan. Oh iya. Dihesekeun deui. Datang ka nu kula ge teu ngarti. Aya pembagian tentang nu maujud. Nu maujud teh kabagi kana jisim. Jisim teh artina nu murokab. Aya anu latif. Nu latif teh anu bigeri jismin. Henteu murokab disebut basit. Nah, eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat. Geus atuh kuari mah kabagi, aya johar pirid, aya johar murokab, engke aya arod. Geus aya johar maqama binafsi, aya arod maqama bigairihi. Engke kabagi tasat, mulai tak kula ge geus buyang ge. Kula lagi geus buyang atuh kumaha ente. Geus kitu tah. Eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna. Mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah. Disebutna kos kitu tah. Ayatul kauniyah disebutna kos kitu. Ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir, oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah. Oh, berarti bisa ke dalil ya. Iya nu kos kieu ngaranna ya. Ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna. Eta pembagian model nu tadi. Eta lah urang kudu siap munazarah, ngaji heula fan munazarah, kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsara gaji kos kitu. Ayo dia sedulur kumaha engke kan urang munazorohan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna. Ieu nu mantak di ngaranan, nu mantak di mutaghayyir naon, nu mantak hadis naon. Ku urang dirinci kana tahayyuzna, ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna. Nah, ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah. Aya anu jisim kos urang murokab, aya anu latif malaikat, setan, jin. Nya nama latif. Ulah make maha latif. Engke maha latif Allah.
lain tambah mukhalafah lillah. Jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganana ge dibenteng deui, bentenganana dibenteng deui. Wah nu asup ka dinya kutu sieur jangleut. Malaikat mah bisa bae asup. Jelag. Setan gitu kayaknya. Tutupan cenah patona beusi aya setan. Yeuh. Itu setan mah datang jelek bae. Gawean Fendi. Teu lompat nya nama. Teu lompat panjana raja anak. Beres. Atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung, teu di masjid teu di imah, waya datang bae. Nah, engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang. Urang embung kapanggih jeung setan, nafsu urang bakal ngawujud. Plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang, nafsu urang diwujudkeun. Urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun. Eta teh nafsu urang dibuktikeun. Cek. Nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh. Maung calana. Wah. Eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun. Tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung bebeneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Ingkam. Ketika urang hayang henteu, ketika urang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Masya Allah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna. Aya Allah dalilna aya ciptaanana tibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allahna doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos itu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Kos karena itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut aya kuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yeun nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo geura mikir atuh pikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai di Inggris kalalapir pararai henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajalun sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa
fayamutu kufaran fayasiru ilan nar. Hayu gegerang pikir abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate. Asal keluar Allah lompat deui. Nggih. Kenungguan minggu deui bae. Nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar teh hiber deui. Eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh teh sanu mere dahar saboros sian. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapageun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah moal ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Tah saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate. Perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah. Asa deket Allah teh. Rarasaan asa kungenaheun zikir, rarasaan asa kungenaheun salat saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwalti Allah. Saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andeikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok, aduh cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi teu akur harga. Panetapan blon. Geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah. Mentak dek ngaji teh ya. Geus, HP pareman. Ulah dibawa ka jero majelis. Geus ulah aya nu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam. Geus bae rekam ku otak sorangan, beres geus. Ieu mah rekaman bae diheulakeun. Dipake henteu. Nanaonan. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh. Awas sakedeung deui maneh pararai can kaburu napakuran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kupar neraka tabi ai hadis badahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa acan maca Quran sanggeus teu bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teu didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim nanaonan ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule baca makhraj dan nur rapi kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieuleuh urang hayang nyaho makna-maknana cik urang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak pabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah
may yudlilillahu fala hadiyalah. Sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah, maka teu aya nu nuduhkeun ka anjeunna. Imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae. Misalnya di Jakarta di perumahan, ieu mah imah kiai, ieu mah imah ustad, nyana di tengah-tengah, tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana, malah manehanana ngabenduan kiai, malah ngamusuhan. Bayyudlilillah fala hadiyalah. Jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul. Nu nuduhkeun iwal ti Allah. Hakikatna kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak. Masyaallah karim. Urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut, ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut. Anggeus-angeusan zina di Garut. Judi di urang moal aya nu ngadu embe, di ditu mah ngadu embe. Embe diadukeun domba, kotok mah geus puguh. Di mabok di Garut, zina di Garut. Atuh urang bage, woi, urang ka Garut yuk neangan cuaca. Wih, haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan. Itu Cipanas tempat maksiat, Cikajang tempat maksiat. Lamun urang nyaritakeun Garut sararieun. Eta di Cikajang aya kawah. Kawah teh kapan eta teh? Kawah panas, tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina. Geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya. Sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang. Ulah ngomongkeun Garut di Lembur Sia ge sarua. Je, lah cenah moal banjir. Atuh teu kudu banjir bae ku angin. Sing hade ieu mah sing hade. Masyaallah karim. Iyalah mayyudillahu fala hadiyalah. Saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bare hidayah. Haju ku Gusti Allah wa yadharum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana. Ku Allah diantepkeun diutus kiai, lain dituturkeun, lain didengekeun, dituturkeun, tapi dimusuhan. Eta teh hakikatna mah disiksa ku Gusti Allah. Sing hade ya mahun fi tughyanihim. Ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran, bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan. Urang kuari geus kurang kumaha? Kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi. Sieun ya kula mah. Sieun ya di negara urang teh. Wah, asal siksa datang bae. Sumber siksana nyana maraling kabeh. Negara cek ahli politik bakalan bangkrut sebab negara wah be dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak je eueuh. Pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut. Urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi. Indonesia hasil bumi na pohara jasa. Weh, dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah. Naon bae ge, melak naon bae jadi, melak awi jadi awi, melak cikur jadi cikur. Emang aya di ditu? Lain di ditu mah. Ditu melak kacang jadi korma. Tuh, Masya Allah. Ieu di urang mah pohara jasa. Kan dibayar. Buku hasil bumi di urang teh aya logam emas, aya logam perak, aya logam besi, perunggu. Eta bae gejang mayar hutang. Pohara jasa. Encan kayu-kayu di Kalimantan. Encan batu bara dan lain-lain sebagainya. Ambalayah ka uyah-uyah ambalayah di urang. Datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah, mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup. Asin bagi sarua bae. Mahmur jasa di urang. Nah, ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadarhum. Ku Allah diantep deui fi tughyanihim ya'mahun. Ieu
urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangan jasa kan Ahok malantaran dukungan kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos karari itu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu banigulah muludan ja muludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonana tuh rajaban jan teh nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta tuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu falahadiyalah kabelah dituna wa yadurhum ku Allah diantaf fitu gyanihim ya'mahun dek dia terombang ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugian geus tah bodoh tah mah kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh nah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal gua mah moal cek jadi kesimpulan nama ku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna tengan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang ambing dina kalacutan baheula eta ku permekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barokati umil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin